Saatnya Cangehkan, cerita ngeunah dan segar. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Ayeuna urang diajar nyanyinya. Ya Pak. Asik. Abi lama. Keheula Kemed. Joni kaharep ayeuna nya sok nyanyi. Mun Pak. Bintang kecil di langit yang biru. Gas, pintar, bagus. Tah ayeuna Kemed kaharep. Ha, asik ya Abi euy. Sok Pak. Sok nyanyinya. Cicak cicak di dinding. Gedean saeutik Kemed. Toke toke di dinding. Dia Kurang gede. komodo komodo di dinding. Dia Kurang gede keneh. buaya buaya di dinding. Diam diam merayap. Anu digedean teh lain satona, tapi sorana. Lamun kitu nilai maneh leutik. Gedean atuh Pak. Lamun kitu nilai maneh leutik. Pak, nu digedean teh nilaina lain sora Bapak. Kemed, Naon Mang? dia gede gede, rek nitah ya. Rek mere duitna. Lain, kadi pangmelikeun Coca-Cola Kemed. Ya, nya. Hiji jang si bapak, nya, ya. Hiji deui jang si ibu, hiji deui jang si Neng, tah nu hiji deui jang Kemed. Nya, Cing, jadi sabaraha kabehna? jadi tilu. Ye, nah betilu. Cing, hitung deui ya. Hiji jang si bapak, hiji jang si ibu, hiji jang si Neng, hiji deui jang Kemed. Cing, jadi sabaraha hiji? Heeh, ngerti lu. Nah, ari maneh Kemed bisa ngitung teu? Gede hitung deh ya. Bisa salah ya nya. Pangmelikeun Coca-Cola Kemed. Ya nya. Hiji jang si bapak, nya. Hiji deui jang si ibu, Nya, hiji deui jang si Neng, hiji deui jang Kemed. Jadi sabaraha? tilu. Da kemet mambung Coca-Cola yang pantat. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Ayeuna Bapak rek ngecek PR anu kamari ku Bapak dibere. Ayeuna saha anu teu ngerjakeun PR nangtung. Sakali deui anu teu ngerjakeun PR nangtung. Tah, geuning aya nu nangtung. Kemed, maneh nangtung berarti rumasa teu ngerjakeun PR-nya. Sanes, Pak. Kunaon atuh? Henteu, ieu mah kemet mah karunya we ka Bapak. Tadi nangtung eueuh nu maturan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Di kamari Bapak nanya wae ka murid-murid. Ayeuna giliran murid-murid nanya ka Bapak. Sok, ayeuna Kemed nanya ka Bapak ayeuna nya. Bian euy. Sok Bapak, kemerek nanya. Naha matahari bet aya hiji, Pak. Takdir atuh Med eta mah. Nya kunaon, Pak, alasana? Hiji wae geus kacida gehengna, maneh teh komo dua. Nasi goreng. Nasi goreng. Mang, nasi gorengna hiji Mang. Mangga, Kang. Mangga, Kang. Seberiging ada mana, Kang? Hiji memang. Mangga. Sing lada tong. Asa kedik memang ladana. Ngangge endog. Ngangge Mang. Endogna dihijikeun atau napi dipisah ya, Kang? Dipisah we sing jauh Mangnya. Kacaritakeun aya hiji nini abus kanalip niatna arek ka lantai genep di lantai hiji. Aduh, Neng, meni seungit. Nini mah resep kanu seungit kieu teh. Parfum naon, Neng eta? Awis pastinya, Neng. Mohon atuh Ni, ieu mah Gucci. Pangaosna oge 2 juta tah sabotol. Nincak kana lantai 2. Asep, meni seungit. Mitu eleh seungitna jeung si Neng ieu.
parfumna naon Acep ya Acep? Nya puguh ya tuh nih Dabi menganggona Bulgari teh 3,5 juta sabotol lagi. Pas nepi ka lantai genep. Aing bu eleng ki cara nama. Aduh, Gusti. Agung, ini itu bau naon itu teh? Bau kieu ih. Cep, Neng, tarasi 60.000 sakilo. Pak, Naon med? ari warna berem teh alias merah teh arti naon Pak? Lamun warna berem, nya eta cing cirining warna eta teh boga harti wanian alias berani gitu ta. Berarti kemet hebat atunya Pak. Wanian pisan. Emang kemet kunaon gitu bet bisa gitu? Nah ya Pak, tingali Pak. Rapot kemet barerem kabehnya. Taya kaliwat jadi kemet wanian atuh Pak. Pernahkah kau merasa pernahkah kau merasa pernahkah kau merasa Iya pasien nu hiji nyanyi ungu we. Keur naon maneh? Keur nyanyi dok, Nyanyi lagu naon? nyanyi lagu ungu dok, anu anyar teteh. Isukanana. Pernahkah kau merasa pernahkah kau merasa pernahkah kau merasa Maneh keur naon deui eta? Keur nyanyi deui dok. Nah nembang teh kamari bari nang karak, ayeuna nang kuban. Ari dokter, kamari mapan side A dok, ayeuna side B. Nah atuh dokter.